Nyai bapak teh ngomong wayahna ayeuna mah tong bapak minta bapak keripuh kemari bapak kena PHK. Eis mamung nyaho. Apa eis teh ayeuna teh geus parawan. Tadi oge eis diajak ulin ku Mira jeung ku Enung, diajak nonton. Eis butuh duit 100.000. Pokona mah apa teu hayang nyaho, pokona mah kudu aya duit 100.000 engke burit. Aing jadi kolektif kumaha ih. Mak, minta duit. Gusti Nyai, ek minta duit ek ka mana di wae. Nyarik ulin lah, mak. Ayeuna teh eis teh diajakan ulin ku Mira jeung ku Enung. Kudu sadia duit 100.000. Sok, ayeuna emak mana? Tuh minta duit eis. Ih. Eis teh sing ngarti ku kayaan kolote geus teu boga ayeuna mah eis. Eis teh geus gede, eis teh ya Allah. Ih nyambungnya lah eis mah. Pokona mah ayeuna eis sore erek nonton ka bioskop jeung Mira jeung Enung. Pokona mah minta duit 100.000. Mana? Ya Nyai, emak teh ngangkut boga sakieu-kieuna ya gitu. Sing syukuran Nyai, ya Allah, gitu ngangkut sakieu-kieuna. Mak, tinggal hipur sabaraha hari. Emak kur 8.000 ih. Eis kan butuhna 100.000 lain 8.000. Ya mah naik angkot oge minta deui si Mama. Ih, Nyai sing ngarti kanu kaayaan kolot ayeuna si bapak kamari geus di PHK. tuing Mama gitu. Eis teh rek nonton atuh, Mak. Ya Allah Nyai geus ayeuna Nyai aya ka mana Nyai? Ayo, Eis. Mira, Nur, tinggal geura. Wis kur dibere 8.000 ku si emak. Naon 8.000? Emang mahi? Moal, atuh da kumaha? Ma Eis mah kalah ceramah. Tinggal geura. Wis tuh dibere baju, dibere duit kur 8.000 moal mahi Mira. Astagfirullahaladzim, Eis mana tuh lah gitu pamali ke kolot teh karasa geura lamun kolot geus eueuh mah maneh teh. Kitu nya. Maneh ge sarwana kitu Tuh da kumaha? Kan nunggu nyaho. Bapak Eis teh karek pulang di PHK. Jadi kur mere duit 8.000. Meureun mau cukup atuh Mir, mau we. Bae hayu we, kan Mira loba duit. Yap hayu. Ayo. Para runten ibu-ibu. Enggak. Oh eta nu di PHK salkina teh. Heeh, baheula mah meuni songong keluarga eta teh. Heueuh da baheula mah hirup teh meuni hedon, teu po ayeuna mah sangsaranya. Heuh, pelung atuh si Eis budakna siga nu kaurus bajuna ge eta deui. Si Mira jeung si Enung mah bajuna alanyar, budak arudang mah nya alus. Ari si Nyai ka mana? Can balik wae ti tadi. Tadi mah nyaros ka emak teh jam 4 teh rek mulang budak teh. Duka ka mana eta si Nyai? Assalamualaikum. Nyai di mana wae wayah karek balik. Apa kan tadi teh Eis teh geus ngomong erek ulin jeung Mira jeung Enung. Iya apa mah geuningan mere duit teh kur 8.000. Eis kan butuhna 100.000. Itu gara-gara apa ya nu teu gawe nu di PHK gara-gara na teh ke Eis we geuningan dampakna.
Ngasing sabar we geus teh da apa teh keripuh. Udah ya sabar wae mah, udah Nyai. geus capek. Nyai, kemana? Nyai. Abah, aku masih nyai teh itu loba bayaran di sekolah teh. Abah geteuing. Ibu abah geus teu wala kaya. Ieu geus ripuh awakeun. Ripuh abah teh tendung abah. Bah, kamu ke naik sekolah. Neng, abah teh keur teu boga duit, mau bisa makalan. Eueuh abah geus teu bisa gawe geus ripuh abah teh. Ya embung lah, neng mah teh hayang nyaho pokona mah neng minta duit ayeuna jang bekel, jaban neng teh can bayar SPP era atuh bah, kan neng teh rek ujian, lamun can beres eta SPP mau dibere kartu. Ih, masih ah. Neng teh sing ngarti. Si abah teh encan aya duit ayeuna teh. Keun sing sabar heula atuh ayeuna mah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Eus mamung nyaho. Apa eus teh ayeuna teh geus parawan. Tadi oge eus. Geus teh da apa teh keripuh. Udah ya sabar wae mah, udah geus capek. Abah. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti kabar itu jadi nanti kan. Abah. Abah, ini ampun. Tuh nya barudak jadi anak teh ulah doraka kakola teh da umur mah sahanu apa nih da takdir mah jodoh maut mah stay di tangan Allah. Tuh jadi orang teh kudunya kakola teh ekti ayeuna ge kudu ulah nunguan engke-engke geningan maut mah sahanu apa. Pamugi Bapak Eis sing ditampi iman Islamna dicaangkeun pa alam kuburanana tur keluarga nu ditinggalkeunna sing narima kana kanyataan ieu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim